Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna tawale satya mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Sarga Yuda Channel nuju di mana wae ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalalana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta anu judulna Nu ngelmu rawa rontek. Dinten ieu teh parantos dugi ka bagian ke-28 nya. Kerayan kamari dina bagian ke-27 nyarioskeun kaayaan Wisnu Kamandaka mangkarta oge nyimamah anu teu pupuguh ngadon dikoroyok ku para begal. Nanging anu ngalaman eta begal ukur nyimamah sareng mangkarta. Sedang Wisnu Kamandaka mah nyaksian ti kaanggangan. Ta kumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun dina ieu kalajengan dina bagian ke-28 ti awit dugi karengsena. Kalayan mugia anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebramana, atuh sasiereun sabeunyeureunnana mugi aya guna mangpaatna kanggo sakurang anu ngadangukeunana. Kalian simkuring teu oleh-oleh ngaturkeun mangrewu-rewu rasa nuhun ka para wargi anu panerantos ngiring ngarojong kana lumangsungna ieu dongeng. Pamugi wae para wargi salawasna dina kawilujengan aya dina panangtengan keresaning Gusti Cet Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjahan sapapaosna. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun awiktu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu ngelmu rawa rontek bagian ke-28 karyana Andang S. Argayuda. Koroyok barudak ulah diberi ampun si gegeduk begal mere deui parentah atuh manehna oge langsung mesat pedogna laju ngagajleng narajang mangkarta. Ciat modar siah awak si gedug begal ngagajal bari ngahambatkeun bedogna tujuanana rek tigas beheung mangkarta. Tapi mangkarta rikat mundur ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Los bedog si gedug begal ukur ngahakan angin. Ari nyimamah mah diraponan ku 4 urang. Tapi kabeh oge teu ngagunakeun pakarang.
Sabab niatna oge rek ngaringkus Nyi Mamah. Saterusna rek dibawa ka markasna. Tapi maranehna salah hitungan. Nyi Mamah kumolebat dina jurus-jurus dewa monyet. Tongkat rujungna but narajang opat urang begal. Ngan sakedeung oge opat urang begal teh ting poyongkod kebenangan ku tongkatna Nyi Mamah. Ari Wisnu Kamandaka najan teu milu jojoh patutunggalan, tapi panonna tetep mancok kanu keur tarung. Utamana ka Nyi Mamah. Sabab manehna boga amanat nu jadi kolotna. Ongkoh Nyi Mamah teh apan muridna. Jadi kudu ditulungan lamun aya pibahayaeun. Sanajan ieu rombongan begaan teh lain jalma-jalma arahli dina belan diri, tapi Nyi Mamah can bogeun pangalaman. Harita Nyi Mamah keur pakupis ngalawan opat urang begal. Begal-begal nu tadina lemor teh jadi ngagunakeun pakarang. Sabab Nyi Mamah kacida rancingeusna. Maranehna sabaraha kali numprak ka sabet tongkatna Nyi Mamah. Nu madak najan tadina dihulag make pakarang ku gegedugna, tapi maranehna jadi kahudang amarah. Modar sia awewe gelo, sia derek disenangkeun kalah menta dikojoran. Ciat! Saurang begal nu ngeroyok Nyi Mamah bea ka sabaranana. Laju ngagajelang nyabetkeun bedogna. Ceuk pikirna mending dipaehan bata nyelekakeun ke manehna. Kugituna nu satina teu ngagunakeun pakarang teh jadi amuk asor dina sabetan-sabetan bedogna. Hai. Di Mamah sanajan pangawakan awewe teu eleran cingeus. Awakna kumolebat ka sisi kagigir nyingkahan panerajang para begal anu ngeroyok manehna. Tongkatna kumolebat dina jurus-jurus kungfu Hokmojin. Nempok kaayaan Nyi Mamah nu dirapunan ku opat urang, mangkarta buru-buru ngangkeutkeun panerajangna. Sabab manehna melangeun ku Nyi Mamah. Sanajan aya Wisnu Kamandaka anu nempokeun, tapi mangkarta keukeuh rek bantuan Nyi Mamah. Ciat! Bedog mangkarta kumolebat dina jurus bulan sabit. Maksudna rek nigas beheung musuhna. Kalayan basa bedogna ditadah ku bedog musuhna, mangkarta anu geus dibere pituduh ku Wisnu dina hal nyangeurepan musuh, sakilat manehna mentakeun sukatuhuna dina gerakan tejeh kuda beger. Teu salah deui, sukuna ngajebrod kana hulu angeun musuhna. Dayagdag musuhna ngadaligdeg beri meringis. Keur kitu disusul tepus ku sabetan bedogna. Tobat saurang anu ngeroyok mangkarta ngacerit. Kabeunangan ku sabetan bedog mangkarta. Tina tak-takna langsung boloboran getih. Urang ajar sia. Si gegedug begal kahudang ngamarahna. Laju kumolebat ngahembatkeun bedogna. Anu diarah rek digas beung mangkarta. Tapi jurus-jurus si gedug begal masih eleh cepet ku gerakanana mangkarta. Mangkarta jingkrak ka tukang nyingkahan sabetan bedog si gedug begal. Laju dina gerakan anu kacida cepetna awak mangkarta kumolebatna jurus garuda ngapak. Bedogna kumolebat nganding kilat. Kalian teh bisa disingkahan deui. Bedog mangkarta ngagabres ngabeset dadana si gedug begal. Alayung si gedug begal ngagoak. Laju mundur sababaraha lengkah. Dampaleungeuna langsung nungkup dadana. Getihna langsung ulawaran kana awakna. Si gedug begal langsung ngudupung beri hahargungan. Sanggeus musuh-musuhna pada namru, laju mangkarta kumolebat bantuan Nyi Mamah. Dampal sukuna ngacedakan awak salah saurang anu keur ngoroyok Nyi Mamah. Laju disusul tepus ku sabetan bedogna kana tonggong musuhna.
Aduh iung, seorang anu keur ngoroyok Nyi Mamah ngoceak bari langsung numprak ni bandemah. Ari Nyi Mamah sanggeus menang bantuan ti Mangkarta, hatina jadi regreg teu reuwas ting siga tadi. Laju tongkat ruyungna dina kacepetan itu bisa dibade ku lawana, sakilat ngabeletak kana hulu saurang begal anu ngoroyokna. Artu harita keneh anu dibetik tongkat ku Nyi Mamah, nambruk bari gegerung, teu biseun budi deui. Nyi Mamah beuki yakin kana kamampu dirina. Laju dina gerakan dewa monyet ngeprak buah, sakilat tokat ruyungna kumole batrek ngababuk hulu musuhna. Musuhna ngagilek miceun panarajang Nyi Mamah. Tapi ngan sakilat Nyi Mamah ngarobah tujuanana, nyabetkeun di tongkatna dina gerakan panggalmui. Teu salah deui tongkatna ngahabak kana iga burung musuhna. Aduh iung, musuh Nyi Mamah ngajerit, tulang igana karasa anu potong, laju nyungsep di bandema bari gegerungnan ka nyeri. Ciat, Nyi Mamah ngabentak bari nyabetkeun tongkatna, anu diarah rek ngababuk bitis musuhna anu keur luncat rek narajang manehna. Teu bisa disingkahan. Tokat ruyungna Nyi Mamah ngabeletak kana bitis musuhna. Tobat anu dibabuk bitisna kociak dengek bakat ku nyerieun. Laju ingkud-ingkudan ngajauhan Nyi Mamah. Kabur barudak. Si gedug begal ngagorok anak buahna. Atuh nu keur ngoroyok Nyi Mamah ngarenjag kadenge sora gegedugna. Laju ngaliuk kana datangna sora. Katempoeun gegedugna geus mangpret leuwih ti heula. Atuh teu talangke deui. Sakabeh anu keur ngorok Nyi Mamah kabur nyusul gegedugna. Kitu deui anu tadi namru, manehna lumpat bari sasampoyongan. Mantong kabur sia jalma-jalma edan. Nyi Mamah masih keheuleun ka para begal. Sabab tadi cumarita anu kurang ajar ka Nyi Mamah. Angkohana marek mudag, tapi ku Wisnu diisyaratan sangkan ulah kaleulewihi. Tos Nyai teu keeng diudag, keun we sina kabur. Mangkarta buru-buru ngelingan Nyi Mamah. Kahartieun ku Mangkarta oge, yen Nyi Mamah masih amarah. Ku kitu nama uyuhan, Nyi Mamah can boga pangalaman. Anyakal kaburuk mabur, mun teu mah dikekesek tah jalma-jalma aredan teh. Tuman, tos ngapruntah ka abdi, Nyi Mamah gugulunuk keheuleun keneh ka para begal anu ngaraponan manehna. Namina oge jalmi jahat Nyai, urangna anu kedah mampu ngajaga emosi. Sabab lamun tarung kabawa ku amarah, bakal amuk asor teu puguh. Antukna matak balai ka diri urang. Mangkarta ngabawa dian Nyi Mamah, sabab Nyi Mamah katempona siga anu kahudang amarah anu kaleulewihi. Eta kaayaan lamun dipake tarung matak ngabahayakeun. Sabab tarung dibarengan ku amarah mah sok tara puguh aturan. Leres eta teh Nyai, sagala kasuran Mangkarta teh anu lepat. Paminuju jojoh patutunggalan ulah kacandakeun ku nafsu amarah. Langkung sae ayonan ku keyakinan diri. Wisnu mairan caritaan Mangkarta, manehna reueus ku Nyi Mamah, sabab sagala anu diajarkeun ku manehna bisa dibuktikeun ku Nyi Mamah. Hapunten Kang, abdi teu kuat ku amarah. Sudah tos ngahina kana tangtungan awewe, siga kana runtah wae. Nyi Mamah antukna ledar deui, sabab sakabeh caritaan Mangkarta jeung Wisnu kahartieun ku manehna.
punten ngasoda sekedap perwargi biasa simkuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe heulanya teu sanes supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi kalayan tong hilap like-na oge komentarna hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Punten Kang, abdi teu kiat ku amarah, tuh tos ngahina kana tangtungan awewe, siga kana runtah wae. Imama antukna ledar deui, sabab sakabeh caritaan Mangkarta jeung Wisnu kahartieun ku manehna. Tapi ditalingakeun ku Akang teh, Nyai ngagunakeun jurus-jurus kungfu ka cideran cingeusna. Teu nyalahan Akang ngalatih Nyai ku jurus-jurus kungfu teh. Akang reueus ku Nyai. Wisnu kamandaka ngarasa reueus ku Nyi Mamah sabab jurus-jurus warahan manehna digunakeun ku Nyi Mamah ka cidatapisna. Atur nuhun Kang, tapi abdi masih keuntupan rasa was-was sareng masih aya kasieun. Tapi alhamdulillah hari tos campuh mah geuning kasieun teh ngilang. Nyi Mamah ngarasa bungah di alam ku Wisnu. Artina jurus-jurus manehna teu matak nguciwakeun guruna. Adatna ari nemean mah engke oge lamun tos sering ngalaman kejadian-kejadian ngahabayakeun diri, kepercayaan diri teh bakal sampurna. Wisnu kamandaka cumarita bari neuteub Nyi Mamah. Manehna beuki katajieun wae ku Nyi Mamah. Sanggeus beberes urut dahar tadi, laju tiluanana ting kuniang rek neruskeun lalampahan. Tapi can oge ngalengkah, eut kareungeun sadae nu menta tulung. Datangna sora ti behlaneuh, teu jauh ti maranehna. Tulung, tulung. Sora anu menta tulung kadenge deui. Atuh bertek anu tiluan lumpat mulai eta sora anu menta tulung. Barang nepi ka paleba datangna sora, breh aya wae kolot keur nyuhun suluh ti buburanjat sabab di udag bagong. Teu ku hanteu awewe kolot anu keur udag bagong teh digedeblug ni ban lemah. Sigana bakat kusieun lumpat sakalumpat lampet antukna sukuna ti kudawet kana tunggul. Atuh teu bisa disingkahan deui awakna ngagubrak ni ban lemah. Tapi basa bagong ngagajreng rek nyuruduk eta awewe kolot, ujug-ujug ngagaik tarik nakar. Aju eta bagong ngagubra ni ban lemah, teu jauh ti awewe kolot. Embi teu kunanaon, Wisnu buru-buru ngahudangkeun eta awewe kolot. Teu pati lila juljol Mangkarta jeung Nyi Mamah. Horeng tadi bagong ngaguik teu langsung ngagudubra teh, di baledo ku Wisnu. Manehna leuwih ti heula ngajorelat muru anu rek disuruduk bagong. Kabeneran harita pas bagong rek karontok eta we kolot, Wisnu kaburu datang. Kalayan langsung maledog eta bagong ku batu sagede-gede aduan peureup. Sigana bagong bayangan atawa keur anakan. Eta bagong narajang manusia meureun rasa kaganggu. Atur nuhun ujang geuning ku kersa nulungan jalma kolot siga embi. Eta awewe kacidengan nuhun kinana ka Wisnu. Sabab mun teu kitu meureun manehna bakal cilaka. Sabab manehna teu bisa ingkah tina panarajangna bagong. Sami-sami embi
dupi embe teh saha jenengan sareng naha aya di leuweung ukur nyalira. Wisnu tetelepek ka eta awewe sabab aneheun awewe kolot sesoranganan di tengah leuweung bari nyuhun suluh. Ngaran embi mah Kartem. Saung embi teh tebih ti dieu nuju bubuara embi teh sareng emangna. Bi Kartem ngajelaskeun kana kaihan dirina cenah manehna teh keur bubuara atawa keur ngahuma teu jauh ti eta tempat. Pangna manehna aya di leuweung tas ngarorotek. Da salakina anu sok pangalakeun suluhna kacilakaan. Tiguring dina lamping sukuna ti parieus jadi teu bisa ndeumbang da ngabareuhan. Awatos teuing embi nam atuh urang jajab ku sim kuring dugi ka bumi embi. Wisnu saparakanca antukna nyokot putusan rek ngajajabkeun Bi Kartem nepi ka imahna. Sabab katempona ieu awewe kolot siga aya nu cidra alatan ti guling. Ku kitu mah jalma lumpat bari nyuhun suluh ari pek ti gedebut. Pasti anu nyeri. Sok sanajan teu nepi ka cidra ari pangawakan geus kolot mah bakal karasa nyeri anu pohara. Sanes bumi ujang ukur saung rayo dek runtuh. Kalintang bingahna pami ujang saparakanca kersa ngajajabkeun embi. Da ieu suku ngadadak asa komper. Bi Kartem ka cidabungaheunana rek dianterkeun ku Wisnu. Bet di satengahing leuweung geuning aya jalma-jalma hade-hate anu nulungan manehna. Embi bade reyod bade waweg. Embi mah gaduh panglinggihan. Sim kuring mah apan monoge di mana wae geledugna. Kadang dina luhur batu, kadang pami menak saungnya di saung. Wisnu panjang sumarita ka Bi Kartem. Baukuna mah ngabeberah kana hatena Bi Kartem. Keun suduh nama dipanggul ku kuring, "Mi." Mangkarta teu nunggu jawaban, langsung ngaregeyang manggul hurunan suluh. Atuh nyi mamah teu talangke langsung ngagenjang Bi Kartem muru imahna. Alhamdulillah geuning disagedengan musibah teh penak sareng hikmah. Bet embi ditepangkeun sareng jalmi-jalmi anu harade hate. Bi Kartem memeh jung cumarita heula. Semuna mani bear marahmai lir anu katemu entepan bulan bakat ku bunga. Tepati lilas rogga imana Bi Kartem anu tadi cenah disebut taung rayod teh geuning ukur babasaan. Bukti nama mangrupakeun hiji imah panggung anu masih waweg tur lega. Ngan anehna teh bet ayana di sisi leuweung. Kasampakan nyawe salakina Bi Kartem keur ngagoler bari humarurung. Sukuna bareuh manis segede lodong. Bapana ieu aya tamu. Bi Kartem ngagegerok ka salakina ti loreun panto. Laju mukakeun panto bari ngajak Wisnu saparakanca sangkan asup ka imahna. Saterusna manehna ngalewas ka pawon. Saha mana nu gering najan bari harosos teu burung tu manyaka bojona. Manehna kacida aniheunana bet aya jalma nu datang ka imahna. Pan geus puluhan taun oge terasing aya anu ngulampreng ka palebah imahna. Puguh kuring ampir kacilakaan teu puguh ngadon di udag bagong. Untung we dikersakeun aya jalmi-jalmi saroleh nulungan. Bi Kartem galecok nyaritakeun anu kajadian ka manehna nepi ka dianteurkeunana ku Wisnu ka Mandaka saparakanca. Damun seug teu kaburu aya Wisnu mah Bi Kartem teh pasti cilaka. Alhamdulillah atur nuhun ujang oge nyai pon kitu deui kasalira. Salaki Bi Kartem nganuhunkeun ka Wisnu saparakanca.
manehna katajieun ku tindak tanduk rombongan tatamu ucap-ucapanana handap asor budi perangina mata kayung yun nandakeun ieu jalma-jalma teh lain manusia samanea kitu ceuk pikir salaki bikartem nepangkeun atuh mang abdi anu katelah Wisnu Kamandaka ieu anu istri pun adi namina Nyi Mama ari eta anu sepuh pun emang namina Mangkarta Wisnu Kamandaka nyolongkrong ngajak sasalaman kanu gering dituturkeun ku Nyi Mama jeung Mangkarta. Pun para wargi rupina carus nyambung anu judulna Nungel Murawarontek bagian ke-28 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana saniskanten kaluluputan kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios pilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna nada sapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.